Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakumaha dijanjikeun tina sababaraha waktos tapengker bahwa hari ini ya kita akan adakan sejenis talk show ya, yang mengandung tema malam ini adalah tentang korupsi ya. Karena yang lagi hit, yang lagi ngetren hari ini adalah masalah korupsi ya. Kebetulan di sebelah kanan saya ada teman-teman ya, yang hadir hari ini. Perkenalkan, karena kan dalam istilah paribasa Sunda ya, mipit kudu amit, nyala kudu menta. Niti karaje, Ninca kotok. Ninca hamalan. Udah hamalan berarti kotok. Itulah benar. Aci lah yang meneh mah. Oke. Pamirsa sadaya, nepangkeun sim kuring Asep Serse atuh rancangan sim kuring Usep petot. Usep petot. Mana mal perkenalan? Terus nama cuma kesini dia gitu. Lagi serak. Lagi Mau tadi baru habis manggung. Waduh, artis. Waduh. Senam eta mah teh. Oke. Malam hari ini kita akan bahas masalah korupsi. Kita kupas tuntas, tajam dan akurat, akuntabel dan clear. Bingung. Halus bahasana. Ari teh bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ya? Bingung kan? Karena orang mah orang Sunda. Jadi ulah mapokeun basa lah. Jadi kudu ku bahasa Indonesia. Hah? Bahasa Indonesia. Kan loba ieu teh. Jelema teh lain orang Sunda ngumpul. Begitu ya? Begitu. Banyak ada orang Inggris banyak. Orang Sunda juga banyak. Aduh lamun gitu mah tuh mendunia kudu pakai bahasa Inggris mah. I know. Waduh. Bisa bahasa Inggris? Little I can lah. Oke, I see. Dites mun bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya matahari bersinar. Salah. Lamun bulan bersinar. Bulight. Nah, itu sih orang dieu. Bulan bersinar teh Bulan. lamun air mancur. Moonlight. Nyeri beuteung. Manchester. Bahasa Inggris halus loh. Keraton dulu bahasa Inggris keraton. Inggris keraton. Cuma bahasa Inggris ya. Tapi yang salah. Walaupun saya bahasa Inggris, tapi kenapa dia diam dari tadi? Karena mana emang bisa bahasa Arab. Oh gitu. Saya nak tuh bahasa Arab wae. Percuma. Bingung kau orang negara gitu. Padahal di konsepnya tadi 5 tahun di Jeddah. jadi pegawai naon? TKI. TKI, alhamdulillah. Bagian naon aja nu? Bagian naon? Disasar. Itu balik-balik karunya. Sudah teh Sabar. Sabarnya. Oke. Langsung saja kita kepada fokus. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang korupsi. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia hari ini lagi banyak demo di mana-mana ya, bahwa terutama para mahasiswa kembali turun ke jalan ya, menyuarakan aspirasinya terkait lembaga, terkait undang-undang ya, yang katanya direvisi terkait masalah korupsi ini, khusus KPK ya. Oke, karena kita runtut satu persatu pengertian korupsi dulu ya, karena mungkin banyak pemirsa yang menyaksikan kali ini tidak paham, tidak mengerti apa itu korupsi ya. Kalau menurut Usep, Usep ganti dari wae. Bagaimana Usep? Jadi korupsi itu asal kata sina tilu bahasa Tidak suku kata lah. Grup, konsumsi publik. Konsumsi publik. Berat. Tidak Konsumsi ada kena konsumsi gitu. akan kabeh ke dalam mata kudu konsumsi mah. Kayaknya patuangan. Kudu nu kieu. Jadi kau nanti konsumsi Kebutuhan primer. betul. Beteng.
korupsi rupi nama masih kene konsumsi. eta teh Masih kene konsumsi. astagfirullah atuh sarua jeung mimiti nya si Siaman pejantia tadi. Anger konsumsi. Inti nama eta. sadung jalok Keur beuteung Kang. ampun dibain ya Allah Aduh, eta bae. jatuh Jadi tetap Kang walaupun bagaimanapun intinya walaupun bagaimanapun menurut saya cek abdi ya mah. Jadi korupsi teh salah nama masalah beuteung sebenarnya. Karena orang-orang bisa korupsi, karena orang-orang bisa nyokot anu lain hakna, karena manehna butuh keur beuteung. Jadi wajar lah mau saya ngomongin konsumsi. khusus terkait masalah konsumsi Laras. saya beredar Tak acan ya tadi. iya tuh karena konsumsi ada cerita aku mata korupsi astagfirullah Masih kena gangguan Kang. Can 2 jam lagi. Can 2 jam. Salot terus 2 jam langsung TBC. saya doakeun teh teu menang gitu Serius. Mungkin eta Kang mun masalah non korupsi bahasan mana artina naon. sekarang udah jantung berinya ras Sobian sok. kalau telah tuh ya saya gitu Perlu akan mengetahui Kang naon di kopi WA, kedai kopi WA. Sagala rupi minuman tersedia Kang. Utamina mah kopi lah. Kopi na orang Sunda atuh. Lamun orang Sunda can ka kedai kopi WA. Tong. Jauh. Bangladesh. apa promosi saya tuh Tapi harus Kang, harus. Tapi tadi nyobian Kang langsung fresh Kang. Seger pokoknya. Ya nyanyi gitu. Teteh biasa teteh. Tapi saya lihat di kopi seger Kang, bermacam-macam. naon sih Eta Kang Sobian. kopian lah tuh Tak ieu namina teh fresh meal. Waduh, fresh meal. kita biar yuk tadi kita karena cappuccino gitu bro Cappuccino. alhamdulillah alamin jadi gitu Tos biasa ya nama. Ece dah mah. Masih kene. ya jadi cek korupsi teh naon Ari astagfirullahaladzim ai nurutkeun ece mah nya ibarat nama gitu nya ari asep kunaon ti kalau soal Ce, saresna mah teu salat teu nganinggal ece sareng entok sami gitu. sedang disewakeun jeung entok Udah atuh naon sorangan. atuh moal bung Mangga cek ece kumaha tah? ari cek ece mah nya salaku ibu-ibu emak-emak gitu nya oh mama mewakili aspirasi mama aspirasi mama Ya. cek ece ngagosip kamari ibaratna korupsi teh ceceremet gitu ceceremet oh itu bahasa mana gitu Swedia Swedia. Tapa tinggal di kamus aduh ceceremet teh maksudna anu maksudna ibaratna bari mikir itu nya ibaratna cukat copot anu lain hakna Oh, nyokot barang batur gitu. nyokot barang batur contohna si ieu kumaha gitu kamari teh ece teh listrik teh aya 3 oh nah eueuh hiji aya di nu kantongna berarti teh ceceremet teu beda jauh jeung korupsi Ece cing sumpah abi mah teu nyana pantes sowartos. Ngan hange mungkul abi mah. tah eta nu salahna teh nah gitu lain hakna oh lalaki make lipan nah eta cerdas korupsi asup cukat copot lain tuh geuning jadi kepala wargi anu rumaos jantan pamegat ulah sok panggil lipen eta teh asupna korupsi laras kitu cenah Laras. tuh korupsi saya tidak lain hakna teh Ya, ini mah pada nyat pedak we. itu lebih parah gitu. Aduh. Nah, anu jadi pertanyaan kedua teh kieu. Yang geus pahamnya pada umumnya inti nama anu lain hakna. Terus naha bet korupsi gitu. Naha bet aya korupsi. Cik kira-kira Cek cek sok. Ari ece mah nya biasa sok yoga dengan jeung emak-emak. Iya, serang dia teh ya. Kumaha bagaikan ing dan yang. Aduh, punya kumaha gitu. Maksana kumaha? Ing dan yang jadi aya perbedaannya ing dan yang. Kumaha we? Aya nu goreng, aya nu alus. Aya nu bodas, aya nu hideung. Kan eta bagaikan ing dan yang.
Aya dingin, aya panas. Kumaha we ya minuman? Aduh. Cek dewe mah. Maka tinu aya nu dingin, aya nu panas. Lemon teh aya nu panas, aya nu dingin. Abi nampi pisan ku lemon tea nu dingin sareng nu panas. Ngan nanti nampi teh. Eta aya nu goreng. Aya nu alus. Aya nu bodas. Aya nu hideung. Bah eta Terus menjadi masalah naon? Dan Itu menjadi masalah naon itu. itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Ada orang mah rumah sakit dong. Menusuk hati. jadi aya nu bener, aya nu salah. Aya amal nu alus. Aya amal nu buruk. Itu pakai kading dan ya. Ayeuna punya hideung we tuluy. Tah atuh. Ih bener. Laras cek. Ayeuna caang siga tarang acepnya. Berenang silau. Palingan. Tong manggil lagi abi acep tuh. Kudu nama dikirim teh ka Riau atau ka Jambi keur parawek gitu mah ya. Hah? Kudu dikirim. Asep bro di acep. Tadi dikirim ke bumi acep pernah. Aduh, antara yin dan yang. Nabat aya korupsi gitu nya nya sabab eta teh akhirnya korupsi masih aya teh kusabab eta teh aya yin dan yang teh ari teh acep kumaha nabat aya korupsi. Kalau ya kada belakang. Nah buat aya korupsi itu jelemanya. Bener cek si Uce teh cermat jelema teh loba teu cermat. Hari undang-undang mah geus aya kangnya. Lembaga khusus aya. Geus aya. Kenapa aya korupsi keneh gitu. Cik saya mau hukumanana berenang kurang lah. Hukumanana kurang. Kalau kurang kelas berenang. Kurang telat bener tapi bener oke sih. Masalah hukuman itu nomor 1 gitu. Tapi kan di urang kan lembaga aya hukuman tetap aya kan anu korupsi beunang katewak di penjara. Gitu. Tapi nah anggar dengan teu karapok aya deui kan korupsi. Kang dah salah. Menurut Abi masyarakat detik. Sing Abi mah tong di penjara lah. Oh hukumanna teh. Lah udah di penjara hukumanana ngarajerak. Saya mah Cik ulah di penjara. Gaduh kideung kumaha teh sok. saran saya gitu Kang ya. Kampung Indonesia gitu. Laras supaya lebih baik. Kange orang-orang yang berkorupsi. Ya dengar korupsi. Ngarah ke korupsi, ngarah jerak kena efeknya ya efek jerak karena hukuman kan tujuannya supaya efek jerak. Laras mengulangi deui. Laras. Kan biasanya orang mah korupsi dihukum kan ya. Nah, tapi anggar Kang di penjara ge bisa pelesiran ke luar negeri. Bisa ka mall. Bisa ka maman uang bisa meunang. Salah cek saya mah. Matak naon ieu lamun aya korupsi diguguhkeun. Gugu we ka hayangna. Acep peong naon? Peong kamol mangga disadekeun moal. Diantarkeun kamol. Anterkeun. Acep senang pelesiran, mangga cenah pelesiran. Cenah botram kamol. Botram tuang di mall. Atuh ngeunakeun atuh buat ramat nya sayogiana 2. Oh, naon tuangeunana? Sanes nya tuangeun sayogiana 2 disarengan botram lah. Botram jeung maung. Cekap ulah teh seuting 3 we maungna cekap. Insyaallah wareg cek. Jadi anu korupsi teh Cenah botram jeung cenah tuang jeung maung. 3 tong seur teuing. Insyaallah wareg. Oh anu korupsina Sanes maungna wareg. Oh benar. Luyu oge ke program pamarentah Laras. Ke eksisna karena masalah pariwisata. Laras. Bisa dijieun tempat pariwisata. Ih, Lah jo mau ngahakan anu korupsi. karcis ku Aceh hari suge. Training topik. Ini topik laras. Tapi ieu mah Pade. punten gitu. Maksud kan cek ayo cenanya maungna 2. Laras. Kumaha lamun maungna diet? Aku maungna ulah nyati Afrika ieu aja. Kata tukang hiji, kumaha mun nu kadua maungna galau. Makan enggak ya? Bener sok. Kumaha mun Malah mun teu anu katilu diraha. meureunna? Mau. Itu ya semaung teh kitu. Ih, emang gue maung apaan? Kumaha kitu. Cobian ku aja abi bari nyaran maungna ngarah teu galau, ngarah teu keur diet, belanja ku kebih lah. Kape di kebun binatang. Palaparun kebun binatang mah. Justru di kebun binatang mah sareuh apana? Dari Tadi Paraban. paraban. Imanya cek logika ece, atuh mah pemikiranana singkat, padas, jelas, efektif, efisien. Waduh, produktif, sekalian konsumtif. Hari aja mah cekap ngagiringkeun meri 10.
hukuman nu korupsi ngagiringkeun meri Ari 10. ece kumaha? Mari ece. Aku mikir secara logika atuh da nilai kumaha atuh aja mah komlo atuh Kada teu asup logika tuh nu korupsi atuh nyangeuna tuh ukur ngagiringkeun meri mah tuh. Dengek. Hayang ngedengekeun komlot ye. Ngagiringkeun meri tepira 10. 10 meri. 10 Terus ti Aceh ka Papua Barat. atuh nyaho atuh. Sayogikeun OPM. Salah lo. Wih deui. Uy kan kawasan. Lain. Cukup sakitu. Oh bener Nah, Kang ari masalah meri mah da teu naon sih Kang. Taku ka Papuana disadiakeun OPM mah geus Kang. Geus meri eueuh ngarang balik nyerah. Cek aja eta mah nya anu sari dinten senam. Yoga, Yoga. zumba. Tapi benar-benar pisan sih. Benar-benar. Jadi yang kurangan korupsi intinya aya kudu aya hukuman anu bisa nyin efek jerak gitunya. Sementara kamari-kamari denge-denge tinggal disakeun ting acan cenah hukumanna teh dikurangan gitunya bahkan nya hukuman-hukuman teh make jeung bisa kamol sagala ting ting hok Bisa cuti. Bisa cuti kan? lain siga gawe wae nya. Leres ayeuna mah da kumaha? Ala lieur. Lieur jalanina. Tinggal Akang abi lieur tinggal lieur. Bapak kita mengesepakati buku dasar. Oh, ya benar. Adanya kumaha tuh. Jadi supaya uang korupsi wa intina malah Ai kan tos jelas Kang nya lembaga hukumna tos aya ke pamarentah. KPK kan di urang teh nya. Aya KPK. Aya KPK Kang. KPK ada singkatan sih. Singkatan eta teh Sekolah dasar singkatan. Leres. Terus SMP sekolah menengah pertama. KPK ge sami aya Sami. singkatana KPK teh. ciga singkatan deui ciga kan OB office boy. Enggak SD Sekolah dasar. Ai KPK Singkatan eta Jadi Kang ari cek abdi gitu nya. Iya pakarna mah Menurutkeun kamus. gitulah konsumsi tadi gitunya tina Jadi, korupsi. Kenapa aya korupsi pasti aya KPK di mana aya korupsi aya KPK. Hari KPK teh singkatan tina can beres tadi ya. Nya leres. Singkatna Kang. Kelompok KPK. KPK. Kelompok pemberantas konsumsi. konsumsi deui. Leres. Apanya mung kana korupsi Kang? Beuteung deui Beuteung deui, ka eta nu dimakru beuteung gede eta. Sambil ye Lewat. cek aja Nu hakna teh leres. terus dan yang penting mah masyarakat mah lalat jam sambal geus cukup. Cekak. Kada model rakyat leutik siga urang mah nya dahara. Nu penting mah beuteung sebeul. Leres. Duit beuteung, Nah. geus aya walaupun Aya. kurang oge gitu nya disebut kurang bisa kurang. Ari mah rezeki mah nya Iya. disebut leuwih bisa leuwih. Ya, nu katilu taeun baseuh. Naon? Hah? Naon baseuh tah keburu. Wah, dah tuh kudu dikurang mah sakomo sumahala kieu. Oh, panas kemari panas. Pangaran panas 80 derajat Celcius. Masih dekat cita teh. 80 derajat Celcius tutup masih teh. Akang. Geus tutup paling deui. Kapan sih, geus? Ngalewat teh ngalewat. Dah. Eta lumayan tingali. Dia wungkul ari ngobrolna di dieu teh. Hatur nuhun pokona mah hatur nuhun. Kedai kopi beak. Nya. Kedai kopi beak. Kameramen di kan kemudian. Neng. Itu kameramen itu P60. Kita konsisten kan. Konsisten kan. Nah, Luhurna bodas, pesedot. Rasana teh beri. Kita konsisten jadi hirup. saking kuatna ngobrol gitu tapi kan kalumer. Ada nuhun. Teka tawis eta soberena. Segernya jual adem. Adem. Asari puncak gitu. Tinggal sejo langsung adem, muhun hate teh adem, otak panas. Siapanya? Rubina gitu Kang, meureun masalah korupsi anu sepengetahuan saya sebagai orang yang sangat tampan gitu lah, sangat pintar, elegan gitu. Kok aku perih ya? Rubina gitu, aya masyarakat itu pada apal naon tuh Kang, da apal korupsi tabala naon, nu penting masyarakat Kang teh tadi uang, dah harus dibeut, terus naon nih Kang? Betul Betul, duit betul.
Pokok fase. Eta apalah naon masalah kritik mah. Tah ieu berarti anu nyebabkeun korupsi teh sing goreng gaya hirupna. gaya hidup Kang. Gaya sabenerna mah dari non hakikatna jelema mah nu penting mah keun tadi teh. Nah, cukup da dicukup-cukupkeun rezeki mah terus. Ayeuna nyokot tinu haram gitu nya. Teu asup ka haram kan lain hakna gitu. Naon manfaatna gitu. Siga nu moal paeh. Tah eta nya Kadang-kadangnya jelema teh juga nu sieun pae gitu nya. teu kuat imannya, teu karuat iman gitu. Tapi anu kuat iman mah nu apal saya gitu nu kuat iman mah nu ngarokok kan. Nah, Ku akang bayangkeun sok. kumaha gitu? Dilarang merokok. Buka ku akang rokok. Dilarang merokok bisa menyebabkan kanker. Percaya ka rokok. Lu ngarokok mah terus ngarokok percaya ka Allah. Oh, Tauhid Kang. aduh, jero bener. Jero. Lu tahu di pesantren. Ngantri. Dagang beas tadi. Kan sok ada ceramah lah. Beres. Tauhid Kan lain kudut beureunnya. lain kudu. Waktuna we pae Waktuna. Gratis boga Allah. Aduh. Kalau uninga Allah meninggal every night. Jadi karena apa karena kita baiklah. Mangga dicanak kabilah. Nah, siap deh emang MC jeung si Anu. Aya Lagu lumayan Kaharti mah gitunya. Ai Kaharti mah. Kalau enggak Kaharti sorry ya. Aduh. Saya orangnya gitu terlalu tampan, terlalu energik gitu. yang tutup aja tadi tutup. Bukan ngerawas aing. Juga video anaknya. Sabrina kali ya. Sabrina. Ya kan gitu Kang Muhun. Ya, intinya mah kebalik di kanu tadi teh masalah korupsi. Ya meureunnan sakumaha ceuk Syekh Abdul naon harita teh? Nu Kodir. Abi eta mah Kang Kodir mah tukang minyak rea Kang. Lain itu teh ieu mah nu ieu bahwa kejahatan itu bukan hanya karena adanya pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Salah Kang. Kumaha? Kedah gayaan. Oh, kosong aja kumaha. Ingat, kesempatan itu. Nah, saya kesempatan. Tahu Kang? Kejahatan. Jadi, Berarti action. sugarnya jadi copot. Aduh. Ingat, kejahatan itu bukan ada kesempatan. Tapi bukan percaya kamu. Hayo hebatan di situ. Terus gitu kan, terus kejahatannya bukan karena niat pelakunya, memang karena ada kesempatan kan. Oh, kudu kieu. Karena ada kesempatan. Ada kesempatan. Lah, ayo urang teh aya judulan teh sih ngobrol kieu teh. Ingat tuh. Ada tadi disebutkan. Tong bra euceul, yang penting saya mah disadiakeun ulen. Kayakeun cireng saya mah. Kopi ieu mah, teh we mah, sagala aya. Kan ngobrol naon? Balikna pangun bayar. Nah, intinya mah gitu pamirsa sadaya. Obrolan dia urang lajengkeun teh mimun payun dina tema-tema anu salajengna. Mobil aya patarosan anu bade ditaroskeun ka urang sadayana insyaallah baris diguar ya. Tiasa wae patarosanana dikintun wae ka dieu. Aya IG-na. Nah, siap atuh. Di mana kan? Hi, sini kan mah diedit kita aya dina. Kira di TV aya. Kedai kopi wea new kena teh gitu dina IG atau dina Facebook oge aya kedai kopi wea new sarua gitu. Challenge itu. Celeng kan? Fashion. Challenge. Anda. Nya celeng gitu juga batur. Celeng mah babi atuh teh. Ih, urang mah teu sanggup. Ai, akang beli kasa nyebut babi ke abi. Maksudnya tadi celeng. Padahal abi mah bagong ada. Sarua monyong. Oke, langsung wae di serat wae ka kedai kopi wea new mau IG atau napi di Facebook. Insyaallah kanggo pertemuan minggu depan akan kita bahas sasarengan topik-topik non we nu hip tentunya. Pilih anu saran, kritik, mangga langsung we di kedai kopi wea new. Kumargi parantos yeuh waktosna nyamporet. Urang tutup wae. Kemana tuh Kang Uni? Kemana tuh? Engal-engal teuing. Karunya mana jauh teh kita balik satea. Urang bukas wae bila topik wal hidayah. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Sok sanajan hikeun kancapru ka mana meuli. Ya cing tongtonan itu sing jadi tuntunan lah nama kitu meureunnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring Andri Lakban. Sim kuring usup pedog. Tadi saya mah serius semuanya mah. Abdi Andri Lakban. Abdi Galih Lakban. Milan Royani. Mung sakitu wae. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maknos.